Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soleh dan solehah? Kumaha kabarna dadaranang? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Mugia hidup sararehat sareng aya dina rahmat Allah, dina pitulung Allah, dina kanyaah Allah. Alhamdulillah dinten ayeuna urang lebet deui kana pelajaran bahasa Sunda kelas hiji pangajaran 2. Dinten ayeuna masih belajar di pangajaran 2. Sateu acan belajar, hayu urang sami-sami ngangkat panangan teras dilajeng ku doa sateu acan belajar. Yuk, urang sami-sami maca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Amin. Barudak soleh jeung solehah, dinten ayeuna urang belajar bahasa Sunda dikawitan dibuka pangajaran 2 di halaman 30. Nah, di luhur aya C ngucapkeun. Terus dibuka. Nah, diturutan satos parido macakeun nya. Ngucapkeun artinya mengucapkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang kata kerja. Kalau di bahasa Indonesia itu kata kerja. Kalau di bahasa Sunda itu namanya kecap pagawean. Naon? Kecap pagawean atau kata kerja. Nah, coba dilihat nomor 1. Nah, itu ada aya kecap kawih. Kawih jadi lamun kecap pagaweana jadi ngawih. Kawih ngawih. Contohna naon? Agus ngawih. Nah, nyanyi menjadi menyanyi. Artinya Agus menyanyi. Anu kadua, coba ditingali. Pelak jadi melak. Contohna naon nu dihandap? Evi melak kembang. Tanam menanam. Evi menanam bunga. Nu katilu, aos jadi ngaos. Ratih ngaos Quran. Nomor 4, tajong jadi najong. Nana najong bal. Tendang menjadi menendang. Nana menendang bola. Yang kelima, nu kalima, bilang. Nah, kata kerjanya jadi milang. Contohnya naon? Agus diajar milang. Artinya Agus belajar menghitung. Nu kagenep, coba ditingali. Aya cebor. Cebor jadi nyebor. Siram menjadi menyiram.
Contohnya apa? Naon contohna? Evi nyebor kembang. Evi menyiram bunga. Siram menjadi menyiram. Nu katujuh aya usep. Aya kecap usep. Jadi ngusep. Contohna naon? Fadil ngusep di balong. Ngusep artinya memancing. Aya tapi. Jadi napi. Nah, tapi di sini artinya bukan tapi bukan ya. Artinya menampi. Mamah napi beas. Artinya mamah menampi beras. Kemudian ada lagi yang ke-9. Peser. Menjadi meser. Kecap peser jadi meser. Naon contohna? Yuni meser buku. Beli menjadi membeli. Peser itu artinya beli ya. Contohnya apa tadi? Yuni meser buku. Yuni membeli buku. Yang ke-10, elap. Elap, kecap elap jadi ngelap. Yang di bahasa Indonesianya adalah lap. Lap menjadi mengelap kata kerjanya. Contohnya naon? Agus ngelap meja. Agus mengelap meja. Tah ayeuna parantos ku hidup di tengah tandai dina halaman 30. Diulang ti nomor 1 dugi ka nomor 10. Dibaca kecapagawean jeung contohna. Ayeuna asup kana kaca ka-32. Dibuka kaca 32. Dibuka halaman 32. D. Ngaregepkeun huruf e jeung e. Nah, aya 3 bedanya. Nu kahiji e, nu kadua e, anu katilu e. Tah, didinya aya contoh-contohna. Yuk, turutan saatos parido. Pertama, aya huruf e. Peda. Terus contohna naon deui? Aya keran. Nu katilu aya pedit. Huruf anu kadua nyaeta huruf e. Tuh di atasnya ada tanda, ada aya curekan. Namina e pepet. Aya curek, ada tanda tuh di atasnya. Cara membacanya adalah e. Contohna naon? Aya sate. Terus naon deui? Kecap. Naon deui? Aya beja. Beja itu artinya memberitahu. Anu katilu aya di huruf e. E dan u kalau dalam bahasa Sunda menjadi e. Naon contohna? Contohna aya berat. Berat naon artina berat? Berat itu adalah berat, betul. Terus aya naon deui? Aya ceuli atau cepil bahasa lemesna. Ceuli artinya kuping. Nu katilu aya beuli. Sok ku hidup dibedakeun deui mana cara maca huruf e jeung e. Kudu bisa ngaregepkeun atau menyimak dengan baik dan bisa membedakannya. Nah, ayeuna di halaman 32 pasangkeun luyu jeung gambar. Di dia aya memasangkan sesuai dengan gambar. Coba dilihat tuh ada gambar apa aja. Sok ayeuna ku Bapak dibantuan
Dibantosan ngahartikeun dina setiap nomor nanya kin ditarik garis ku ananda solih solihah dipasangkeun. Nomor hiji aya entog. Entog artinya bebek. Silahkan dicari gambar bebek. Anu kadua aya sampe. Sampe artina singkong. Mana gambar singkong? Nu katilu aya selop. Selop artinya sendal. Cari gambar sendal yang mana? Terus aya gambar aya tulisan naon di didinya? Usep. Usep. Nu mananya gambar usep? Nomor 5 aya bandera atau bendera. Dicari gambar bendera. Dibuka ayeuna kaca 34. Nomor genep termos. Nah, tahu kan artinya termos? Tempat air panas. Nomor 7 sapeda. Nah, di pilarian gambar sapeda. Terus aya beca. Tuh beca. Mana beca? Oke. Nomor 8 aya jarapah dipasangkeun. Terakhir nyaeta aya elap. Di pilarian gambar elap. Oke. Semangat terus anak-anak solih solihah. Ayeuna alhamdulillah parantos rengse pembelajaran 2. Ayeuna hayu urang sami-sami tutup ku pembacaan alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sakit wae ti Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak solih dan solihah. Assalamualaikum.